tahun kamu mama, mudah-mudahan panjang di sana. Nggak ada mau di. Walau masih pasien siswa, mudah-mudahan dina ulang tahun enak jadi berkah, dipanjangkan Yuswana, diberikan pasien kesehatan yang harus bisa bela-bela yang telah bingung kedua anak kesehatan sepados isi ambil pasien dengan Allah. Ini Yuswana kasabaraha tahun. Ibu namanya dikerjain kumaha praosanana. Binga, ibu binga. Anu ke-52 sing mugia sing disehatkeun sing panjang yuswana sing lancarkeun di ciri-cirina. Hai everybody, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan malam hari ini di sini ada yang ulang tahun. Mudah-mudahan di panjang yuswana kamu ibu milang kala yuswa anu ka 52 tahun tekenat-kenat ngiring doa
mugia dipanjangkeun yuswana ageng rezekina tebih tina sanes kanten balaina oge teh heula panginten pamudah-mudahan mugia sing disehatkeun deui sabihara-bihari eta anu dipiteda oge teh heula ti sadayana Auklu Ade Garuda TV di atas nami Sim Kuring yang dipentil oge Yayang Ona Aldi oge Yuli Anom ngiring dada doa kanggo ibu mudah-mudahan ibu sing panjang yuswana agengkeun rezekina tebih tina sanes kanten balai eta anu tiasa disangakeun kanggo ibuku tercinta. Alhamdulillahirobbilalamin gitu. Selamat ulang tahun kanggo ka ibu anu ka 52. Moga panjang yuswa, sehat, damang, sapertos sabihara-sabihari deui gitu. Doa terbaik kanggo ka ibu. Doa terbaik kanggo ka ibu. Doa terbaik kanggo ka ibu. Hatur nuhun.